Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Jawara Gunung Manglayang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka-11. Para mitra sadaya, dongeng keur ngagambarkeun armada nuju dilatih kudu jadi akina. Memang para mitra akina armada anu katelah Aki Dasim dina ngoning meusih armada sangkan jadi jalmi anu laras-laras berguna boh keur dirina, berguna keur kulawarga, keur nusa bangsa katut agama, kitu diantawisna. Harita armada ti hareup meni ngemprit mangul kai juar mangkaning jalan rada nanyak. Cacak Karim ge nu lengoh make ngalenghoy. Teu sabara lila jang armada pangheulana geus tepi ka imah. Gubrag kai digubragkeun di pompok imah atuh Nini Sarni Norojol sarta nanyakeun. Naon nu ngagubrag teh jaluk meuni euneur? Disangka ku Nini mah tangkal kalapa anu dipipiungkan. Nini meni ngaenya greuwas. Ieu ni kai juar kai nuar ti kebon kang ngagentos darurung nu dipawon teh majang armada baringkeun baju kana luhur babalean ditepas. La ilaha illallah, kai sagede kitu dipanggul ku sorangan ku jang. Nah kula lawala teuing barang bawa teh aki-akina deui ari barang beuli titah teh. Kabudak teh jeung adeuh kumaha lamun seung cangkeng potong atawa tulak tak-takna semplak, tulang tak-tak. Cek Nini Sarni keheul kanu jadi salaki pareng Aki Dasim Norojol. Ge nyari nyanyi ngomong naon Sarni? Kadeuleu ku kami di kajauhan ngaceuwis we. Heueuh nyane deuleu teu jeung adeuh padang titah kabudak teh. Kai sakitu badag jeung panjangna ngadon titah dipanggul ku si Kujang. Kumaha lamun cangkengna potong atawa tak-takna semplak? Si Kujang deui dadae kanan kan antep atuh sina dipanggul ku Aki maneh. Kun bae tung-hitung sina sebornya jalu. Temal Aki Dasim bari ngalacat unggah ka tepas. Hitung-hitung seporna naon geus potong cangkeng moal karasa kumanehna deuleu. Wah nya kai dina tak-tak nu potong cangkeng kewas nu lieur we maneh mah. Abong geuna geus jadi kabiasaan nu baju sebujur nu bareuleuh beungeut. Temal Aki Dasim terus ka jero dituturkeun ku jang armada. Bari dibubuligir. Rupi Kang Karim teu sinan heula ki, ceuk jang armada bari nyician cai tina teko kana cangkir seng leutik. Tuh jajakan nyimpang itu daekeun cenah mah. Rek tuluy ngarit ngomong nama. Mana kejo teh ini lain buru-buru turunkeun kalinya kami geus lapar ya. Cek Aki Dasim. Diuk dina palupuh di dapur teu disamakan-samakan acan. Gero Nini Sarni ngagegero Nyi Kulsum. Indungna armada nu keur moekeun kicimpring dina luhureun kenteng dapur. Nyai, Nyi Kulsum. Kah? Cing nyelang heula pangyodorkeun sangu sakedeung teh si Aki jeung si Kujang rek dalahar cenah. Ieu Nini cara peleungeuna. Cek Nini Sarni. Keur kitu para mitra. Manehanana Nini Sarni keur nyieun kicimpring teu lila Nyi Kulsum Norojol tuluy nurunkeun bobokos sangu tina gantungan. Brai mukakeun tutup teteno ngaluarkeun deungeun sangu di antarana beuleum asin pepetek opat siki. Pais onco meuni pinuh ku serawung jeung sambal goang dina coet taneuh geus rada garing. Wah ieu mah sugan mah para mitra. Katuangan Yahud ya. Kuning jeung lagi garing buku Nyai. Sok sieun euleug geugane beung Aki jadi manjangan. Nya teu nganggo Nyai. Ieu aya Aki, Nyi Kulsum ngarongkong rantang dina luhur papagoan. Dituruban ku daun cau sacewir. Anggeun naon ieu teh Nyai? Aki Dasim meuni talete pisan. Angeun cobek oncom Aki. Ari ieu pais naon cenah? Siga aya jukutan. Aki Dasim neuteup kana pais oncom majarkeun aya jukutan padahal mah surawung. Pais oncom Aki ngangge surawung. Baru pais oncom. Ieu cobek oncom, ieu pais oncom. Jadi pa oncom aja jadi. Sok jangan. Gerasila kayaknya. Ki abdi bade ieu ngalapeut teuy selong heula ki. Heuh jeung kajilung. Da ngajajag peuting selong mah di bibir. Tut armada turun ngalapeut teuy selong ngora di bibir. Teu lila Norojol mawa peuting selong ngora sakeupeulhan malah dikumbah heula dina ember. Ini sok atuh sok tenang, Mak, sok sareng Mak. Kok peke kadinya sing jongjonkeun ini mah jeung mana engke. Dipaneuri da ieu kagok pagawean seutik deui. Ini moal ceuk Aki Dasim bari nguahan sangu ku angeun cobek onco meuni mangplang.
Moal naon aki? Oh moal dahar ari moal syukur kami jeung si Ujang we. Kadeng siapa we kadinya rek ngopo apa? Bisi kapesekan. Cek Nini Sarni geus kitu mah Aki Dasim jeung armada incuna dalahar meningali med bangun anu ponyo. Reng sedahar heuleut setengah jam armada init katampian rek bebersih. Ongkohan harita geus kadenge bedug lohor. Pas sore geus rek manjing ka wanci asar. Armada disalin kudu bersih make calana pangsi hideung ngaluhuran memuncangan. Make kampret bodas rap di kopeah tuluy kaluar ti kamar. Kasampak ninina keur ngalungsar nyang hunyar lamar bari nutuan sepaheun dina lolodok tanduk domba. Ari nyikul sum inungna keur sasapu ku sapu pare. Rek amana cenah Ujang mani geus saged kitu jiga rek nyaba jauh we. Cek Nini Sarni bari ngareret kitu deui nyikul sum inungna nu keur sasapu teh ngareret sarta milunanya. Rek mana Ujang? Nyikul sum teu. Bade amangan heula kadinya kapayun mah temal armada bari meulitkeun sarung kana beuheung. Montong udah rider kanu jauh deuk Ujang. Bari nagerekna naon ulin wayah kieu bising kaburu magrib ongkohan hariwang we deui mangkaning di lembur atur mah. Keur harengheng ku jelema jarahat ieu teh. Ini Sarni manghariwangkeun. Memangnya ku waktu ieu sanggeus aya kajadian di kampung Sinanglaya. Panglingihan Ustad Binata jelema jarahat beuki meueuh teu ngari nu boga bana nu boga ingon-ingon. Nya Ujang bisi hujan deui babakuna mah nyikul Sumairan. Moal ami demah tuh temal armada maksa rek init. Torojol Aki Dasim norojo ti pangkengna bari mawa daun kawung teuk-teukeun tilu lamar. Reka mana jalu mun ditanyang kitu euy kawas Ki Sandri euy teueuh jawara ieu. Pokna bari neuteuk malah rutret ka luhur kahanap. Siga nu nitenan kana tangtungan armada incuna. Bade diajar ngalantung kadinya ka jalan ulah karsel teuing Ki. Temal armada bari ngareret. Oh, jung atuh ka ditu. Rek ulin ada biasana budak murah mah. Kudu beger babakuna mah. Ah, Aki mau beger ka saha Ki? Armada kapi asem. Oh, beger teh rupa-rupa euy. Aya beger resep make, aya beger kakawihan. Aya beger resep ulin. Da beger teh lain beger kawewe wungkul atuh Ujang. Jung ka ditu rek ulin mah hidung-hidung hiburan ieu pabeureun ni hiburan kadayeun teu urang mah. Cek Aki Dasim malah ngahatean. Tuh nya si aki-aki mah menewa pisan hariwangna ku batur dicarek ke ulah udari ieu mah kalah ka ditu tah. Cek Nini Sarni tetep maneh nama hariwang. Nya hariwang kunaon kitu? Make jeung hariwang sagalana ni. Aki Dasim ngareret ka Nini Sarni nu keur ngetrukeun seupah. Meunang nutuan tina lolodok kudu kana dampaleungeun. Narinya ne teu ngadenge zaman kiwari sakitu harengheng. Ku beja loba kaributan ti jelema anu jarahat babakuna mah. Puguh we ngadenge mah capikeun bae atunya. Nu harengheng mah dari di lembur urang, di lembur batur teh. Jung kali ditu Ujang rek ulin mah ngan omat ulah tutuluyan kalau jauhnya. Temal Aki Dasim. Maaf di bade amangan heula sakedapnya mah nya. Armada bebeja ka indungna. Nya jung atungan ulah kamalinan teuing nya. Temal nyikul sum indungna. Geus kitu mah jerut armada turun tuluy ngaleos. Ari Aki Dasim harita mencerong kanu geus init sabab banto bolongor. Kabeneran nyai boganya hiji-hijina teh. Pangawakan menisa segitu jeung dina rupa jajar pasar we. Payu ka parawan siganan ini. Ayo. Jeung deui aku sieu pangawakan jangkung seseg make calana pangsi hideung kampret bodas. Sarung dibelitkeun kana beuheung. Ayo. Komo lamun ceuk make totopong wah. Ceuk saha we lain ikucu Aki jawara ngora teueuh cigolenang teh. Moal melang teuing aing ngaheureuyan ge ya. Cek Aki Dasim munji ka incuna. Da memangnya kayan armawak armada beuki ka dieu beuki sembada. Nu matak pantes keur Aki Dasim rek ngarasa reueus jeung didih oge. Ongkohan sifatna armada handap asor. Basa-basana sopan nya ge turunan urang kampung. Dibubuh ketol kana ibadah geus puguh kana barang gawe mah tara kungsi ditu eta. Ku kolot teh atuh keur Aki Dasim ngarasa senang henteu loba teuing barang gawe nu berat-berat. Da geus boga nu nyunang-nyunang tanaga. Jajakan nu tanang tur kasep sakitu kudu jadi inung jeung kuninina diipat-ipatan ulah jauh teuing teh ulin ngadon kamalinaan sajawana ti ngampleng teh ngadon ulin kanu jauh los-los ka deukeut lembur Sinanglaya. Parengan jajakan nu kasep tayalian ti armada ti beulah wetan aya saurang mojang make samping jeung dikabaya. Make tiung warna kayas rada ngalek-lek ka tukang.
pangawakan jangkung sampulur pakulitan hidung santeng, lempang meninggal daungdang bangun tenang, diiring budak bujang anu pi umureunana kurang leuwih 15 tahun, kitu na teh bari ngobrol. Si Horeng, si mana Horeng, Nyi Mojang tayalian nyilisna putra Ustad Winata. Nu ku ayeuna mah Mama Ustad Winata tos ngalih deui kaler. Anu tipayun kahalangan ku lemur margi kagungan bumi titinggal ti mertuana nu tos ngantunkeun. Nanging bumi nu tipayun aya keneh mung dianggo barudak nu ngaraos. Sabab barudak harita nu ngaraos mungkin seueur hampir aya kana 80 urang. Pok saurang budak bujang katelah Ipin Cumarita bari nyiringkeun nyilisna bari dina salebet nuju mapah teh ngarawelan daun-daunan nu aya di sisi jalan rondaan. Aya kembang saliara didudut da puguh nyilisna resepeun pisan kana kembang-kembangan mal harita ge nuju nyepeng kembang ros bodas. Culilis ayeuna mah jemplingnya teh aya di jalmi jarahat saporos kamari ieu nya. Cek Ipin maksudna mah nyaritakeun perkara Aki Mudasir jeung anak buahna nu kungsi ngayakeun huru-hara. Muhuna ieu teh aya jang Ipinnya nu katos ngaralih kanu tebih duka ditarewa kun wajib. Kacidatohna abdi mah upami jalmi nu kalitu tos diringkus teh kun wajib. Mali puas we nu aya. Da bingung waktu saya kajantanan kamari teh mun asa teu buku rarasaan nyempode di kamar sampun biang. Abdi mah paur ngopi nganu tinggal roak oge. Ari cece mah sanes paur malah panas hate malah komo ninggal amat cilaka mah. Pami teu kabujengnya waki Aceng mah kahalangan kalayan si garongna malah baur aya mutan cucu bade kaluar mung eta kabujeng sumping Aki Aceng ari katami-tami teu keeng kaluar ku ibu. Waler nyilisna jep jarempe geus kitu mah bari majeng kakalerkeun. Duka bade ka mana eta nu geulis teh kawasna ngahaja amengan dumeh poe harita parang halodo. Ngaso heula ngaso. Para mitra sadaya, waktu nyilisna jeung dua urang budak bujang keur laleumpang. Ti beulah kidul para mitra aya sora lalaki geus rada kolot cocorowokan. Si Horeng ngabejana aya Muning Edan, kilek Ipin ngaliuk ana breh katingali Muning Edan keur abret-abretan. Bari tandukna para mitra harita teh gagadil ka sisi kagigir mata semu beureum. Pugu Ipin reuwas jeung sieun mireung Muning Edan keur abret-abretan di jalan nu keur disorang. Cece, ka sisi teh aya Muning Edan teh. Cek Ipin ngabejaan kilak nyilisna malik ana breh nyawe Muning Edan. Mangkaning geus rada deukeut kituna teh nyilisna. Sanes ka sisi atana pinumput malah ngabelenyeng lumpat bari jejeritan. Ari Ipin jeung baturna nu saurang deui tentak ting terekel naek. Harita teh kana tangkal nangka sabab Muning Edan geus deukeut. Nyilisna tulung-tulungan jejeritan, kedebut keubis margi ngawasinjang. Sedang Muning kari sababaraha meter deui korejat nyilisna ngorejat palenyeng lumpat deui lempeng. Bari harita teh teu liren-liren jejeritan. Menitos leuleus margi lumpat ku sieun teh mangkaning Muning Edan sakitu badagna disebut Muning Pelen para mitra. Parang armada kakara tepi kanu datar tas nyorang jalan nunanya. Gebeg armada ngagebeg. Sabab atrapisan ngadenge sora awewe ceceritan. Disangka ku armada mah aya anu ngaberik ku jelema jahat kasebut rampung. Rek armada ngareret ka tebeh wetan. Ana breh si Horeng Nyi Mojang keur diudag-udag ku Muning Edan. Porosot armada ngalaan sarung nu dibeulitkeun kana beuheung, tuluy beungkeutkeun kana cangkeng. Geus kitu armada teu badu dipikir ngancleng luncat ti pipireun pasireun jalan anu keur dipake lulumpatan ku nyilisna. Bari armada samemeh rek luncat ngucapkeun heula bismillah. Cerit nyilisna ngacerit tarik pisan, malah terus ngakedebut keubis. Disangki ku anjeunna mah nu luncat ti pasireun teh jelema jahat rek ngarontok, padahal nu rek nulungan clek armada napak kana taneuh. Terus taki-taki ngajega dina jajalaneun deukeut nyilisna nu keur ngudupung. Muning Edan matak pipaureun nyuluduk bari kadenge kegebosan. Sanggeus deukeut tanuk Muning Edan ditewak duanana ku armada. Didinya armada jeung Muning Edan ngadu kakuatan tanaga. Muning Edan terus nyeretkeun bari huluna telek cicing, mata duluk dilak semu beureum. Mungaran mah beunang 2-3 lengkah armada kaseret ku Muning. Tapi lila-lila mah nagen, nahan Muning Edan bari armada gegerjeman mapatkeun ilmu kakuatan batin pangwaris ti akina.
Saeutik-saeutik muning mundur barit punuk di tanuk dipurlitkeun ka beula katuhu atuh muning edan beuki rosa taksiran beheungna nyerieun diparioskeun ku armada. Serod armada kasosok nyorosod ka tukang kaserende ku muning. Dikersakeun leungeun armada nu kenca kalesotan sabab leueur ku kesang. Kilak muning edan ngagadil hadena armada gentak ngajaul. Cabrod tanuk muning ngagadil kana tangkal jarak kuat karungkad. Suruntul muning edan nyuruntul deui. Sigarek nyuduk nyilisna anu keur ngudupung keneh. Sakicep ku armada katingali muning rek nyudukeun tandukna ka nyilisna. Kilak armada malik kalawan teu tata pasini deui leungeun kenca ngarawel tanduk sedengkeun peureup katuhu geus buleud keker teh. Cabrod tarang muning digempur ku peureup. Sakali dua kali mah muning teu kerel-kerel malah edana beuki angot. Tapi katilu kalimah diberet enggelan anu berbobot. Cabrod kadaburu muning nyuk seruk ka hareup keur kitu. Cokor nu hareup sabula dibanting ku pigelang leungeun. Cabrod menang dua kali ngahanca. Akhirna muning ngudupruk teu bisa cengkat deui ukur ambekan kekebosan. Geus kitu mah kakara lalaki nu kegerewekan tadi tayalian nu bogana nyampeurkeun. Disangka ku armada mah nu bogana rek ngadek sabab mamawa bedog. Cek pikirna armada pasti nu boga muning amek sabab muningna terus ngedeprek. Si horeng mau bedog derek mencit muning bising kaburu pae. Celeng armada luncat sarta newak pigelang leungeun boga muning. Ke sabar mah ulah wakang ngayakeun tindakan ka abdi. Perkawis muning kitu ku abdi moal burung digentosan asal puguh aturanana. Mun dimaksad mah upami eta muning kawitna teu naon-naon heug ku abdi dipahala. Nemme ku abdi digentosan sama bakatna. Kapan mah muning ngabahayakeun bade nubruk ieu si nyai. Nu mang ulah wakam midamel ti kadaon ka abdi mang. Tenang heula mang, tenang. Ceuk armada bari tetep nyekelan pigelan nu boga muning. Pok nu boga muning nyarita di barung ku ambekan ngahegak sabab tas ngeberik muningna. Harita teh paramitra. Ujang. Hanis mang bade midamel itikat awon ka Ujang. Mung bade muncen muning bisi kaburu pae. Ulah lepasang Ujang. Boga muning sengusieun ku armada. Dumeh eta mireungeuh tanaga armada sakitu hebatna. Kalawan boga tengeulan anu mati nepi ka muning teu bisa cengkat deui. Geus teguen boga muning nyangka lain jalma jore-jore ka armada. Oh, janten bade mencit muning mang teh. Sangki ku abdi mah bade mahala ka abdi. Apunten atuh mang. Armada minta dihampura. Sawagsun ajang mangge kedah dihapunten. Kalayan mang alah nganuhunkeun ka Ujang tiasa nyelametkeun eta murang kali istri. Pamiti aya Ujang mah rupina si nyai cilaka, mang cilaka dibui. Yaitu umat paong teh. Nu kitu teh teu puguh-puguh cili muning mang diasupan gaang. Ceuk anu boga muning reuwas kareuleusnakeun. Nah, tu murang kali teh lenger teuing mang cili muning ngadoni asupan gaang. Atuh puguh we ngamuk. Dasar umat uraong jang. Teh mah anu boga muning bari ngareret ka nyilisna anu kakarat cengkat harita teh para mitra sadaya. Nyai anu geulis punjennya ucu lah. Punjen ucu. Pokna deui minta dihampura ka nyilisna. Nanging nyilisna teu ngawaler angurek ngareret ka armada tuluy sasauran. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya harita nyilisna tuluy nyarita. Atur nuhun Kang abdi ditulungan ku Akang pamitaya Akang marupina abdi cilaka ulah-ulah wangsul ngaran cilaka ku muning Kang. Saur nyilisna nganuhunkeun ka armada bari sorot soca sapertos nu katari ku armada. Sami-sami nyimas eta mah tos kitu we pitulung Allah. Sanes Akang ageng kawani atana piluhung ku ilmu pitulung Allah. Mulih di mana tuh sang badangkat ka mana nyimas? Aya di dieu sareng nyalira deui teh mal armada nyarita. Umawi nuju ameng sareng tatangi tiluan, mung nuduan deui mah duka teras ka mana? Waler nyilisna. Nu pilingi di mana nyai? Armada talete. Rorompok mah di ditu Kang di lembur Sinang Laya. Tebih ti dieu nyimas. Kan tenan tebih mah Kang. Nu atuh amengan tebih-tebih teuing nyimas sareng eta nu ngarencangan nyimas ngadon ngantunkeun deui. Umawi Kang. Waler nyilisna luk tungkul ngeprukan taneuh dina sinjang. Ari nu boga muning harita ngaleos rek ngageroan tatangana pikeun ngagotong muning.
harita teh armada tamah jongjon tamah kapapanjangan ngobrol jeung Nyi Mojang. Rupi ayeuna bade terus ka mana Nyi Mas? Armada neuteub seukeut siga nu katarik ka kabanang asmara ku Nyi Mojang nu hideung santen. Wah, teras ka mana-mana Kang. Alar nyilisna tetep tungkul. Atuh bade teras di dieu nya nyalira. Moal aya moal ka mana-mana mah. Akang mah kitu geuning. Moalnya abdi bade di dieu dugi ka wengi. Saur nyilisna matak pikalucueun ngadelekan sagala. Ngabentur ku imut sagala atuh puguh we. Batin armada kontan ngalenyap eukeur ka karapangi jeung Mojang geulis. Katamah-tamah dibere imut anu ngagelenyu. Teu matak aneh lamun seug armada beuki katarik teh. Kitu deui kanggo nyilisna ari manah nama sami katarik ati kabanang asmara ku armada. Sabab rupa armada kasep dibuwuh awak nu sakitu jangkung jeung seseg. Malih nyilisna ge boga timuru pasti. Eta jajak teh santri sabab armada make kopeah katamah-tamah dina basa-basana sopanaker. Panyanten akang mah bade teras di dieu janten bade mulih kitu. Armada mesem. Bade wangsul atuh Kang. Walar nyilisna teu kebat. Mun kumaha Nyi Mas sieun disisilan ku janten Ibu Rama? Sanes sieun disisilan mun ngaraoskeun we di jalan mangkani tos wonten sareng aya rencang deui. Walar nyilisna bangunan nu sungkan. Nah, ari tadi ludeung amengan ari ayeuna bade mulih ngaraoskeun. Da teubi keneh ka magrib atuh Nyi Mas di ayeuna mah masih keneh siang. Mere tadi mah aya nyarengan atuh Kang. Disarengan ku saha Nyi Mas ku pieun? Cek armada kitu sotena nyelok. Amit-amit. Pieun naon Kang abdi mah berkat acan gaduh nu disebat ku akang neme. Menyerangan abdi mah tatanggi nu sok dialajar ngaos dipun bapa. Walar nyilisna atuh armada sakedapan ngahuleng. Tuluy ngagerendeng jeroeun dada. Palang siang anakna kiai atawa ajengan boa. Bieu ceuk manehna nyebutkeun tatangan nu sok diajar ngaji di bapana cenah. Kitu gerentes hate armada para mitra. Kumaha tukang disuhunkeun karena Allah na we ku abdi nyuhunkeun dijajabkeun sawios teu dugi ka rorompoke supados dugi ka jalan ageng we. Margi abdi mah keueung di jalanna. Saur nyilisna waleh munut dijajabkeun. Sedeng armada ngahuleng keneh duka teu kadengieun duka keur ngalamun. Itu akang anggur melenguk. Naon teh Nyi Mas? Armada kakara nanyakeun. Kumaha kersa upami ngajajabkeun abdi dugi ka jalan ageng? Oh mangga temal armada. Kang mah kitu geuning panonton abdi mah alim horeng teh mangga. Sapertos nu asa-asa da eta panginten sieun ka penaknya. Nyilisna ngadelekan socana semut ceuleuyeuk. Sieun ka penak kusaha hari Nyi Mas? Armada neuteub deui. Mun sieun ka penak nu di bumi, wios ka penak pun biang teu ku nini sareng pun aki mah. Paling-paling ngagumujengkeun ngaraos bingaheun. Beda akang diperyogikeun ku nu sanes saja bitipun biang atawa pun nini sareng pun aki moal lain nu negor jalaran moal tebih ti Nyi Mas da. Temal armada mesem. Moal tebih ti abdi kumaha Kang? Nyilisna papanjangan malih wantu neuteub. Mun moal tebih ti Nyi Mas tadi saur Nyi Mas nyebatkeun amit-amit teh acan kagungan pieun. Bohong. Terus teu aneh pamaget mah rata-rata. Pangkereun beureum payuneun hideung. Pamaget ge nu kumaha Nyi Mas? Nu sok ngabohong mah tarasa dayana. Sanos di pihak istri oge sok aya we nu kagungan panyawat bohong Nyi Mas. Mangga atuh Nyi Mas. Bade mulih mah Nyi Mas bilih ka bujang magrib. Temal armada. Leos arinit leumpang ngareneng tapi saurang ge harita eueuh nu nyarita duanana ngabaretem. Padahal hate mah duanana ge moal teu galecok pada katarik ati kabanang asmara. Da buktina we juru panon armada jeung juru panon nyilisna pada maling leret silih reret. Komo manah nyilisna beuki katarik ku rupa armada. Sabab katinggal ku nyilisna armada meuni tanang tapi para mitra henteu laga. Teu laga teh teu sombong. Alus budi parangi sopan tata basa. Rupa teuneng terus. Lungguh timpuh henteu angkuh henteu ajrih ku pamuji. Keur jonjon laleumpang ujung-ujung siat kilap celeng meuni sakilat armada. Tas ngalego teh terus luncat bari ngarasa ragab newak nyilisna. Puguh nyilisna ngaraos reuwas sakedapan mah. Kagungan timuru pantos nama armada rek ngalakukeun goreng. Padahal ngalawatkeun jiwa manehna jeung jiwa nyilisna. Ya Allah, kunaon ringkang adu ngalontok abdi? Saur nyilisna reuwas. Tinggal Nyi Mas datang ka nangka aya peso balati nancem. Pami teu kitu kana tangtos antawis jiwa akang atanapi Nyi Mas tiwas. Temal armada ret nyilisna ngalirik kana palebah tangkal nangka. Ana breh nyawe peso balati nancep dina tangkal nangka. Aduh,
harusnya Kang besobalati tentang kanangka kumantu Kang beli jalmi jahat Nyilisna ngeleper wios Nimas ulah sieun-sieun ngadua we urang maka Allah subhanahu wa ta'ala supados urang aya dina panang tayungan mantena cek Armada ngagedean hate ka Nyilisna tero Armada ngagero kan maledogeun Pesobalati ngaso heula ngaso. Harita Armada tuluy ngasosoak. Isilah. Lamun anjeun aya kawani montong maledog ku Peso bari nyumput sia. Geura kaluar deuleu. Geura adu hareupan jeung kaula, lamun Andika lalaki temongkeun kalalakian Andika. Satu nyang peas dewek moal ngejat deuleu. Armada nangtang, atuh puceng his teh tilu urang lalaki di antarana. Dua ngorak keneh nu saurang geus rada kolot si Horeng Jang Ishak jeung Kimodin. Nu geus rada kolot Horeng Ustad Winata ramana Nyilisna. Kurang ajar sia bangsat, maju sia ka dieu. Ditarok tarangna sia ku aing bangsat. Cek Modin meuni hohoak bari ngabar-ngabar bedog. Montong hoak itu Andika yo geura gunakeun ta bedog teh. Mumpung dewek lemor deuleu. Temal Armada bari mesem. Manehna ngebrehkeun sepiku ka gimir. Sanajan manehna teu jarum potong-potong acan. Bari jeleng luncat maksud rek ninghareupan pilawaneun ngan kabulu Nyilisna nyepengan kana leungeunna. Kang, ulah Kang. Eta mah tatangi abdi sang itu pun bapa, saur Nyilisna. Atuh Armada nu rek nyerang teh ngarogo malah reuwas campur era. Sabab Nyilisna ngabejakeun aya ramana. Sirilik Nyilisna nyaketan ka Ustad Winata ramana alajeng sasaurang. Ama, mugi ama janten uninga, oge ka Mang Modin ulah kami damal tindakan. Itu sanes jalmi nu bade ngiwat abdi atawa kada milang pahawon ka abdi. Naming sawangsuna abdi tulungan ku anjeunna nalika tadi abdi dibudag-budag ku mending edan. Nyilisna ngajelaskeun ka payuneun ramana. Atuh Kimodin nu rek mahala Armada ngahuleng. Kitu deui Jang Ishak nu tas maledogkeun Pesobalati. Astagfirullahalazim. Nah atunya Mang Ilem teh aya ku ngareurewas ieu. Jadi nah lamun Lilis henteu ngabejaan kitu pasti salah saurang aya nu cilaka, saur Ustad Winata. Anjeunna ge akhirna mah ngaraos reuwas. Tapi kitu sasaurang naon Mang Ilem teh ama? Nyari cek Mang Ilem mamajarkeun nyai teh aya nu ngababeri ku saurang lalaki. Samalah nu ngaberikna ge ngabar-ngabar bedog. Ku ayeuna caritaan kitu ti Mang Ilem atuh ama teh teu mikirkeun kana naon-naon belenjeng we nyusul. Pareng Kimodin jeung Jang Ishak keur araya di imah. Ari katama-tama ibuna ngaburu-buru nitah nyusul Lilis. Ustad Winata ngajelaskeun sakumaha caritaan ti saurang lalaki tatanggana. Padahal nu ngabar-ngabar bedog teh nyaeta nu boga munding edan teh ya. Aya ku harianeu nya Mang Ilem. Sanes abdi diudag-udag ku nu nyanak bedog mah bade dipahala nanging nu mudag muning eta mah muhun anu kagungan munding edan. Walara Lilis ret Armada nu keur ngareretan ka Modin jeung ka Jang Ishak nu keur tarungkul. Kang nepangkeun ieu pun bapa, saurna deui kojeng Kang Armada ngalengka. Assalamualaikum. Cek Armada meniliri. Waalaikumsalam. Walar Ustad Winata. Nepangkeun mama abdi Armada. Pokna bari sasalaman kalawan ku Ustad Winata disambut bari jeung nyebutkeun jenengan. Kojeng Kang Armada ngalengkah ngadeukeutan Jang Ishak nu keur melenguk kawas bueuk meunang mabuk. Teu lemek teu nyarek. Harita Armada nyebutkeun sarung nu dibeulitkeun kana cangkengna. Na atuh kepluk teh bedog nu keur dicekal ku Modin teh murag ku maneh tina leungeunna. Puguh Modin reuwas kitu di Jang Ishak ngarasa kaget. Samalah Ustad Winata boga timuru, pasti eta jajak kaluhur elmuna. Da eta ari ngebutkeun sarung ari kepluk bedog Modin murag ku maneh. Cengku Armada dipangnyokottkeun sarta diasongkeun ka Modin. Sedang Modin rek nampanan bedog teh siga nu asa-asa, malah neuteup kana beungeut Armada. Waktosna seep di para mitra.